A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa adaman naf'a alaina bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul isyarati ari ieu eta isim isyarat. Bizali mufradin muzangkarin asyir bizi wazih ta'alal ungsang kasir. Biza kalawan lapad za. Li mufradin pikeun musyar ileh kana mufrad. Li mufradin muzakarin pikeun musyar ileh kana mufrad muzakar. Asyir kudu ngisyarahan maneh. Bizi kalawan lapad zi. Wazih sareng lapad zih. Ti sareng lapad ti. Ta sareng lapad ta. Alal unsa atas musyar ileh mufrad muannas. Alal unsa atas musyar ileh mufrad muannas. Iktasir kudu ngaringkes maneh. Tos hartosna dina ieu bab bade ngajelaskeun sebagian tina isim ma'rifat hartosna dina ieu bab bade ngajelaskeun sebagian tina isim ma'rifat teh nyaeta isim isyarat. Tos ari nu ngaran isim isyarah teh ari nu ngaran isim isyarah teh nyaeta aya dua. Hiji menurut lugot. Hiji menurut lugot. Nyaeta dilalatun khofiyatun. Nyaeta dilalatun khofiyatun. Tegesna nuduhkeun anu samar. Tegasna nuduhkeun anu samar. Kaduana menurut istilah. Kaduana menurut istilah. Nyaeta
Wa huwa ma yadullu ala syai'in muayyanin. Nyaeta wa huwa ma yadullu ala syai'in muayyanin. Biwasitoti isyaratin. Hissiyatan au ma'nawiyatan. Hissiyatan au ma'nawiyatan. Nyaeta perkara, nyaeta isim anu nuduhkeun. Nyaeta isim anu nuduhkeun. Kana perkara anu ditentukeun. Nyaeta isim anu nuduhkeun kana perkara anu ditentukeun. Kalawan make pelantara isyarah. Kalawan make pelantara isyarah. Baik isyarah hissi atawa isyarah bangsa maknawi. Baik isyarah bangsa hissi atawa isyarah bangsa maknawi. Contoh isyarah anu bangsa hissi saperti hadza zaidun. Contoh isyarah anu bangsa maknawi saperti hadza rahmatun. Das qauluhu bidzali mufradin muzakkarin asyir bizi wadhi kita alal unsak tasyir. Hartosna lamun urang bade isyarah. Hartosna lamun urang bade isyarah kana musyar ileh anu mufrad. Terus maka isim isyarahna nyaeta aya hiji. Maka isim isyarahna nyaeta aya hiji. Nyaeta za. Nyaeta lapad za. Terus bari mutlak. Naha tingkah ropa atawa tingkah nasob sareng tingkah jer. Naha tingkah ropa atawa tingkah nasob sareng tingkah jer. Contohna saperti lafaz hadza zaidun. Ari ieu eta ki Zaid.
Ra'aitu Zaidan ningali saha kaula kana ki Zaid. Marortu bi Zaidin ngalewat kaula kalawan ki Zaid. Hadza Zaidun ra'aitu Zaidan marortu bi Zaidin. Terus beda lamun urang bade isyarah. Beda lamun urang bade isyarah kana musyar ilaih anu mufrad muannas. Beda lamun urang bade isyarah kana musyar ilaih anu mufrad muannas. Maka isim isyarahna aya 4. Maka isim isyarahna aya 4 tur mutlak. Maka isim isyarahna aya 4 tur mutlak. Nyaeta lapad zi aya dina bet. Nyaeta lapad zi. Terus lapad lapad zi, lapad zih, lapad ti sareng lapad ha. Titik. Ari bagian musyar ilaih eta aya 8. Ari bagian musyar ilaih eta aya 8. Hiji mufrad mudzakkar. Hiji mufrad mudzakkar, terus kadua mufrad muannas. Katiluna tasniyah mudzakkar. Kaopatna tasniyah muannas. Kalima jamak mudzakkar. Kagenepna jamak muannas. Katujuh makanul qarib. Makanul qarib teh tempat anu deukeut. Kadalapana makanul wasit, tempat anu sedeng. Kasalapana makanul ba'id. Dos ya. Coba nazomkeun heula sarangan. Bizalim mufradin mudzakkarin asyir. Bizih wazih tita'alal ungsan tasir.